Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nu dipika hormat kusim kuring, puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ieu di bulan Syawal, urang sadaya dipasihan nikmat ku Allah. Nikmat ieu mangrupa bukti kasucian jiwa hasil ngalaksanakeun ibadah saum sabulan di sasi Ramadan. Sangkan diri jeung jiwa urang ningkat kana derajat takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kagumbiraan anu dirasakeun dina dinten ieu niumbulkeun kahayang indit ka sobat-sobat jeung ka warga-wargi sadaya ngucapkeun wilujeng boboran siam jeung minta pangampura dina sagala kasalahan jeung kahilapan. Memang minta pangampura tina sagala kasalahan jeung kahilapan bisa bae dilakukeun dina bulan-bulan nu sejen. Tetapi karasa leuwih utama mun minta pangampura dilakukeun ku urang sadayana saenggeus urang ngarengsekeun hiji ibadah nyaeta saum di bulan Ramadan. Geus jadi kabiasaan dina kasempatan lebaran ieu sok diayakeun halal bihalal di antawis wargi-wargi di antara keluarga atawa paguyuban-paguyuban sejenna. Teu aya sanes anu dimaksad milari karidho Allah. Bapak-bapak sareng para ibu nu kusim kuring dipika hormat. Ku ayana halal bihalal ieu ngarupakeun bukti pikeun leuwih ngabersihkeun diri sakaligus ngadeukeutkeun duluran di antara urang sadaya. Sakitu nu tiasa kalaturkeun mugi-mugi aya guna sareng manfaat khususna ka diri simkuring pribadi, umumna ka urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.